Ya ini gila bisa pertanyaan di atas ya kan? Mungkin kita keliling sini. Oh, ya dia mana mau jadi airnya kerbobogan mana kemana? Aku mau jadi mikir ya si Bro. Beda-beda teori. Sini ada kuat begitu mah. Kuat. Halo sahabat hijrah. Lagi jauh mana teh? Ayah naon lil bro? Katanya open kumpul di rumah. Kumpul, ayah naon rapat. Ini jalan mana? Nggak balik. Gue dipungkas gitu. Naon hasil gabungan teh kurang gini gara-gara saya rumah beli. Rek ngalamar putri raja karena teh Dewi Setiaragen yang jahat, yang raja. Baguslah kalau begitu mah bos. Ngering bagja. Mana di mana wae? Ah, biasa di Kober bos. Nah, jaga setem. Ya. Dagang warung bos, gitu warungan bersih. Dagang kopi, mulai siana dagang warung siapa ya? Oh ya bos, kalau kurang es bos. Rada dongdang sama alona gue bos. Okor ayo mau bos, naon? Musuh beli itu di Kalimalang bos, demunan-demunan. Nah, demunan. Kapal laupan di mana? Di mana teh? Depan bos. Depan apa naon? Ah, daging domba. Aduh banyak udah dia mau goblok. Ah, mau nyaming kita waanya goblok. Aduh, udah mulai lauk. Ah, kali bos. Ya tinggal di rumah siapa? Hari mau terjatuh kami salah. Jadi mana bilang teh? Ah, gitu nongkrong bos. Nongkrong? Yoi. Biasa bos nggak handetan bos. Nggak handetan? Mohon bos. Naon si Duru mana teh? Anjir. 2018 saya kene bahasa si Duru. Apaan tuh si Duru bos? Mulai dulu gitu mana teh? Mana zaman purba bos, atuh gaul atuh bos. Aing mamanya aing si Duru. Aing mulai level bos si Duru. Ngan bos. Naon? Biasa bos, kan awak. Apply bos, sampai kita terjauh tinggi mulia. Kamu dijaga penikmat bos. Jadi orang mau lagu daun puspa kening di sawang di Talanjang. Para pelayan ini di sawah di Talanjang. Salahnya salah. Siapa? Dari jauh ke sini. Jadi siapa minum sini? Nyaman kan maksudnya minum? Ya gitu. Mabok? Yo bro. Ya. Kurang ajar buat bangga itu mabok sih. Mengoreng kampung belum? Nantinya aing jaga pasir Tanjung. Ya. Aduh. Terus namun si bos jaga pasir Tanjung aing kudu bilang wow gitu. Orang kawan macam mugelo bos. Naon teh? Sawat gitu loh. Najan si obos jagung gede mau ditarajian temel lagi mel. Mana aing bos? Ya kalau gue pakai
nyekek beung aing. Emang beung aing botol dicekek. Nah. Eling Luis ya teh. Eling Luis di pikok. Oh di pikok. Eling siapa pikok? Berarti hati. Aduh. Biasa ya bos. Lain mana teh? Doraka. Doraka naon bos? Ya dengekeun kumanya. Aing ngaran-ngaran mabok, ya. Ku nagara dilarang, ku agama diharamkeun. Lamun maneh make nyekek botol itu balikin hayang nyaeta hayang katepok ku batur hayang ngapuji kain kitu carana. Goreng disebutna kana pribadi ngarusak, kana ngaran kampung jadi goreng, ngarasakeun masyarakat. Lamun hayang kapuji ku batur kieu karya anu hade anu baris manfaat pikeun usaha jeung bangsa. Aya manfaatna, aya baris manfaat pikeun sarea, bah dituna teh nyaeta bakal tepi ka anak icu urang bakal datang lamun urang lieu karya anu hade. Yakin masyarakat bakal ngajak pol ka urang. Malah ngolor haji. Aduh ampun. Hei. Bos. Oh, wah, jadi. Mana itu? Aduh, tolong bos. Ya. Oh. Pada ini siapa bos? Jangan lagi kamera cuma. Kawanan. Bos, naon? Tong dakwah hareupeun abdi bos. Tong boroning siapa bosnya Mamah Dede Radit Dene. Mamah Dede Ustazah anu sae anu sok di TV. Nah make jeung konsekuen manehna bos dina digawena. Nah sok pikir dina ceramahna geuning marilah kita jumatan. Ari maneh mah terjumatan. Apa namanya we? Aktif. Mau mabok ya majik. Itu bos bang. Nyaho bos nyaho ari mabok teh kana awak jadi goreng. Ngaran kampung jadi tercemarnya. Daya pikir jadi lemot, jadi lemah. Ngarti abdi oge bos. Tapi leheung kene kuring mabok puguh cukang lantaran minuman keras. Rugi ukur pribadi jeung teu ngarugikeun salarea. Aya kene nu leuwih parah tibatan abdi bos. Saha anu mabok tanpa minuman. Ayana aya. Mabok naon? Mabok jabatan, mabok kadudukan, mabok kakawasan. Terus saeutik jelema anu mabok kadudukan, kakawasaan, jeung kapangkatan yang serahkeun kana hayat dengekeun kaum dikaprokan lah kali japati aing. Batur teh ngarojong butuh rojongan bos lamun saweran butuh. Lain masalah itu nanti saya doraka, doraka. Itu mau rasa si opos mah ngerti. Orangnya mah ngerti. Ayo bete. Jelma anu bikin aing setan. Terus jadi perbaiki itu aja. Pokoknya malah si bos ngaleng aing mah ayeuna ngenteng botol kieu bos. Ayeuna aing biasa balang aing mah kieu bos. Salat lain tugaron bos. Naon bos, naon sih cukang lantaran aing nepi ka kieu. Naon? Putus jeung kabogong. Putus jeung kabogong. Bos. Kenapa putus make jeung mabok? Hah? Kira putus make jeung mabok? Kira
piranya putus cinta teh piranya meni apa gitu ya si Obos ngomong jadi putus cinta teh piranya atuh lamun ieu di dunya nyebutkeun pira tong koroning aing kamari kene mentas ka jalan teu pira teu luak lieu nepi ka kageleng putreu maot teu pira sok pananda sok kamari aya pegang panggil motor di paehan jelemana teu pira dikadek beureung maot teu pira ate aing belaan bos sok pikir ku jawab bayakeun yang kumaha bayakeun bos naon 5 tahun aing bobogohan di si doi jeung si dia jeung manehna 5 tahun aing bobogohan jeung manehna aing ku poe Senin nepi ka poe Jumat dia sama Sabtu Minggu kalimahan bari mawa martabak yang pimita wangun aing bo tiada hari tanpa manehna duit aing gajihan yang manehna kabeh bos 5 tahun dilana tapi minggu kamari manehna minta putus dakulan terang ditarikan ku tetangga janur kuring kita tetangga aing kawin di kebogor aing bon beri hati aing pikir apa aing pakai kebogor pira bos eta teh pira bos wewe deh sabar sabar mau ngarasakeun bos heuh nya yakin setiap perkara anu datang yakin hikmah di perkara tengana bos geus sabar boleh mana kitu oge lain jodoh mana ada tengana sabar ya bos main kepaen aing bos main PC bos dibisi di botol lain jadi mana teh namanya bos aing teh galau bos galau atuh galau mah wadah cai anjir ngahibur maksudnya ramai bos demi Allah terus ramai kene nepo waduk ngaliwat di Kalimalang ramai bos demi Allah nabos lah da aingnya wadah cai mah lain galau bos galon atuh galon mah di mana hayang dicukur kudu ka galon nya teuing bos sabar capek bos oke parah bos terame demi Allah di batal itu mah bos mulai ini aduh kalau di itu mandi di ame uyahan oh kita gitu sih wah para saya punya bos kamu ya hoy oke nah dia pikir kemana lamun maning ketika itu putus cinta lain masalah itu caranya mabok-mabokan cina leungit ku mabok percaya leungit mabok tapi lamun geusnya mangga bakal inget deui naon mamalahna tah awak maneh jadi rusak kukurna teh batu jadi nya kana kagorengan maneh badanna beribadah ngadeukeutkeun seru kawasa salat cici di masjid itikaf kakok bos itikaf masa kalian udah bakal bos jadi gaji mau kata lomba itikaf di masjid apa kalau mau masalah lain bos lah orang lain mau mabok-mabok urusan apa bos lah bos ini mamola bos lah itu teh naon teh inuman teh inuman naon inuman teh intisari ngelutik lain topi miring coy bos lah
Arak, aduh, loba oplos sarana sieun maot bos. Cipa, rumah teuing. Jack Daniel, kayaknya ngomongin Vodka, kayaknya bos, vodka mampun podol, ya. Beda. Naon beda? Ya, Marimas bos. Pokoknya Marimas mabok. Marimas nama biasa, oplosanana luar biasa bos. Dia oplos naon? Oplos jeung ciki ini. Abung belum mabok. Bokalah maboknya. Ayo. Tinggali bos, budak ya bos. Mana joge? Cari tanah nih. Dengan dukung dia mana? Popo. Galau bos. Dukung tinggali. Botol kok ini. Dimbaleng bos udah mabok anjing. Coba tinggali. Ampun, beli masyarakat rumah bokih. Beli kabin-kabin teuing ya. Ayo. Nyatana anu bade ngapingsang dalem ngacuk-cuk naga sekermang. Oi, pasulah nih. Bapak rumah pasar. Gusti, ya. Wayangna pati mana ternyata kalau atas negara weh nanti Allah. Sedangkan pasukan Oman siap menangkap segala binikan rasa melalui upakaran beres ngalain apa dengan cuk-cuk negara sekarang pasukan anda berpotongan karena disumpulkan pertemuan-pertemuan di area siku sebelum gelagat tercara mau ngamuk gajah persakit. Anu jadi bunga nantinya bakal bajajan di lemur
buat gede buat kelandungan video anak di selera kemudian hasil musyakirnya tak bawa putrinya baringan wajah mereka kampung Paparean KRT 000704 Desa Pasir Kayu Kecamatan Cipinang Kabupaten Bekasi Lembangan Pangersana Bapak Hajat nyata Bapak Kardik Niwa Ibu Sumina Dina Raragan dan nunakannya antisipasi kamurang kali nyata nikahkeun putri pertama Bapak Kardik Kartika Syari Lestari Ahli Madya Kebidana ngadahuk ka Chef Akbar Diki Dwi Pratama Putra Kadiki Pangersana Bapak Dewi Suryadi Niwa Ibu Sri Nur Hayati beber layar tarik jangkar pada hukum juga tengah lautan hidup maka lambang dinas syagaran rumah tangga kadek tak pada hukum oleh tunggangan teguan lebih karopoh ribu jerak kursi reperapinya aduh pengersia Bapak Hajat Dewa Ibu Hajat sing panjang Yusua ahli miliknya amin dibubu diantawisna pengangkat hajat Abah Ma'at bin Syayu almarhum sepuhna Bapak Hajat Bapak Mitra Bapak Mardi Bapak Hamdani Bapak Boyo ada Nabi Bapak Tori Bapak Doci, Bapak Cima, Bapak Karna, Bapak Entin, Bapak Nur, dan Bapak Osi, Raina, Bapak Hajat. Ibu Haja Emar Maria, Ibu Kades Pasir Kayu dari ayahnya. Numun biasa depannya dan Ibu nak Ibu si ganteng ayam, nya. Jarang Pak Haji nak ayahnya Pak Uwu, Pak Haji Amin, Kades, saya nama Pak Haji Amin, Pak Uwu, Kades segala mana. Bapak Wardi Sunandar, Kades Pasiraji ayah, Bapak Kanta Kurnia, Kades Wanakarta, Pak Haji Amin Mulyadi, Lurah Homat Pasir Kayu, Bapak Ndai Basuki, Bapak Seke, Bapak Nur Priyono, Dimas Pol, Bapak Kustomi Babinsa, Bapak Usha Ketua BPD, Bapak Rahmat Nurbani BE Ketua Karang Taruna, Pak Ustaz Nana Tokoh Agama, Pak Kiai Haji Madrun Isnur, Abah Kurdi, Bapak Tata, Bapak Entar, Sepuh Bapak Leah, Bapak Karta, Bapak Juli, Bapak Adi, Bapak Kohar, Bapak Wakil Ina, Pak Asan, Bapak Aas, Pak Ocit, Bapak Adul, Bapak Karim, Obed, Bapak Mina, Bapak Cio, Bapak Indah, Pak Nik, Bapak Naeri, Arsyad, Bapak Ayu, Bapak Tang, Bapak Saudara Pucong, Saudara Ego, Ayah Manor, Bapak Edi Manor, Pak Mir Manor, Aduh Wakil Ayo, Pak Jalil, Bapak JRT Muhyiddin Inlander, Bawari Bapak Syuwi, Pak Nuri Bapak Nur, Pak Abi Bapak Maco, Pak Diman Bapak Jaman, Bapak Wakil Awi, Bapak Jamin Sesepuh ya, Bapak Omi, Bapak Amel, Bos BMJ, Kang Wihuna, Alhamdulillahirrahmanirrahim penjara tiga saja. Syukur mudah-mudahan jantan pula warga Nusamawa Sakinah Mawaddah Warahmah. Kalau kuing apa asa aja, mungkin tuan. Rek bobodir. Rek moro enak-enak belum ayaman. Sekarang Kang Tatang, Kang Heru,
Supri ayahnya Pak RT Kamil Kang Joger Bapak Tata Sugiri ayah dia siapa Tata Sugiri mah penyiar radio para Bekasi KL Gangga 100,3 FM Pak Jatuh PWG Bekasi Terumpi ayah Menteri Rosyad eta DWK ayah mengatas lagi tepat-tepat atau wakil ketua PWG Pak Purwanto Kang Henry Kang Deden Kang Menang Kang Nurdin Kang Esa Kang Bintang Syabir ayah Pak Haji Mina Pak Haji Mina Dalam ayahnya ketua PPD Bekasi adalah Pak Yang Ijen Kolot ini Abah Yanto ya pengguna Bekasi juga Kang Heri adalah dulu itu di Banjar ayah Kang Niki Dewan Chef Kali Chef Hafiz dirangkas itu Bapak Konten Kang Wan jauh-jauh ada mati kemarin di Bogornya jauh itu aja tadi ke sekarang boleh tahu 5 jam belum nanti Kang Joker ayah Kang Wahyu di Subang Supi Bromonya bagian luar biasa saya tujuh bijinya aku tentuin terkasyabat kuasa curang paralel ke hidungan dan dan sekali Nui Salah nonton tonton tadi wiji-wiji ada kita rahmat betul Allah Subhanahu wa taala. Panjang yuswana, aragam delikna, kita lainna. Amin. Ayo. Yuk kita bermomen. Hayanya udah teh sarukan batur-batur tidak karumpul saya Aisyah eta buka buat acak-acakan itu sih namanya beres pasnya serempun bojo yang masalah naon tapi kepagi istriku begitu wae dia mungkin gila aku baca dia gila naon kita buka panggil wae dengan duit di mana-mana dia nak selingkuh wae itu berarti goyang nak berjalan bantu-bantu saya mana udah tak bergerak batur baraya pemilih batur Sakopi aku malu malu diri yang punya mau mari kering batur di sauran Kopati Nagara wayana kumpul sugar air demak beriaga ya kumpul
karupul aya hal-hal barang mikir. Atuh aya nyawa yang berangkeun. Aya kubus area. Ada aya api. Kita kubus area. Oh saya mah. Cuma kita kubur goyana biokrasia ada sekiranya kadia juga ini pangpaderinya dari tahun panggodana goyana juga ayo melila cuma batur mah karena suruh busuk karena grep ayo pakai panggodana siap ngelaya akhirnya ya weh gue maresnya ngelaya siapa mau ngelaya sama jikan batu lagi orang batu ada sama itu jikan air jelasin dulu susi siapa susi diterima. Ayahnya lihat terlepas kereta api, lalu cita-cita mau muni gade muni hayat kata perlungan sedih. Yuk. Siap yo. Apa semua? Jalan balik saja atau tidak? Kita hubungan nanti semua tulisan.
Bisa gaya saja. Agar mak ada apa-apa hidup ya. Kuda majikan yang saya minta ada di bisa gaya. Berkasih kalau mau menaikkan adai. Bisa gaya saja. Mereka dua-duaan juga ada menuju siapa orang itu siapa orang masih sekali beri jauh aku lah yo kita bareng ya kita diri ay hangga saya makin bertabeannya ya kita kudu bisa ngedeo jika beli ke sekolah aja nih diterima ayah naon dia teh ya diterima ya dia pula mana pada rumpul rumpingannya nah kunaon eta sedan nepi ka salon pas bukan nakar kitu gering juga nasya kunaon mana teh kieu ngarasakeun ka nyeri. Nyeri? Oh. Urang ge aya kana 3 tahun sakana kieu teh. Urang iya, siapa nu leupai anu teh. Ya oke samanya kan poe. Sok itu da aing teh mata kayang lu teh naon siapa baik teh boga kene anak pamajikan. Pamajikan? Eta ampura da terjadi macam bala kurang mah. Jadi maneh teh geuringnya? Geuring naon atuh maneh teh? Geuring kieu we geuring syawak-awak. Atuh syawak-awak mah kabehanana. Kitu ge mimiti sia urang teh geuring teh. Panaon katawis kami teh beureuh. Ketemu pisan. Ieu muncul wae insya kan. Biwir baru jeung korokok. Potong murah yang utawai. Tuur nyerocot. Syukur ramai lagi. Orang itu sudah tu. Masa dia maksakan dia buat dah butuh resiko dapur. Yo. Jangan mabori. Oh kali warna gering teh. Kumaha sih modal yo. Aya teh. Periksa ayo. Dia kuat. Ayo di mana? Kumaha duduk kana korok lagi. Ayo. Udah aku punya dari siapa mulai terjaga Indonesia deh. Guys, emang orang kasar sendiri. Jadi karunya gering awak-awaknya, bener? Merukana dimimiti sirahna liur, panona kata boburu. Irungna ngucur, bibirna baru suhutna urer. Tuurna nyorot-corot syukurna romehun. Sirah, panon, irung biwir,
Betul, tubuhnya tubuh. Ini kembali. Mana yang sewa kamu syariah mulai. Hei, Ucen. Mana terkejari syawak-awak, cete. Ayo nu kaliwat, lamun deul mageri syawak-awak. Nu kaliwatnya sok tataan deui cara tadi. Sirah maneh teh, panon maneh teh, beureuh. Irung maneh, pucul. Bibir maneh, barusuk. Beuteung maneh, murah. Tuur maneh, nyerocot. Suku maneh, rarame. Tah, aya nu kaliwat. Nyaho nu kaliwat teh? Luhurna beuteung, handapna tuur, tengah-tengahna jaga disebutkeun. Oh, naon? Ai bobogaan maneh kumaha? Maka bawakeun geringnya ge aing gering kieu teh bobogaan mah kieu wae. Teu meaya aing mah. Nu mata pamajikan aing mung diserahkeun ge bobogaan aing mah kieu. Wah, marukana kumaha aing lain budikeun serangan nya naon? Urang lain budikeun serangan deuleu. Tomoroni kitu aing mah di kita ku pamajikan bawa cai kanu ember tara make rangan urang mah. Naon? Aikeun we kadinya. Masih lapre. Bogan angkot batur makuleungeun, maneh kieu we. Dipakkeun aing mah. Kiri. Rumah pemajikan aing mah geget bogot-bogot oge kabeh tapi mah kieu tadina oge atuh. Nya. Tadi dijago sih teh. Jangan aya wae mah. Dan tadi ki moal ka dieu sakodona mah urang mah. Heeh. Sirah lieu. Panyo di beuleuh. Anjing. Irung bocor, bibir barusuk, beuteung mureh, tubuh nyerocot, syukur orang weheun aing geuring syawak-awak. Mun nyeri. Naon? Moal nanyakeun. Nanyakeun naon? Cara tadi cek mulai teh bisi aya nu kaliwat. Masih geus kieu. Atuh sakali deui lah, punya mangga sidu. Jadi naon make jeung nanyakeun nu kitu? Atuh sakali. Oh, aing mah. Geus atuh. Oh, bobogaan maneh kumaha? Bobogaan aing mah kitu. Bobogaan mah kieu geus bobogaan maneh buru-buru. Pokok orang ini, siapa kayaknya olahraga dicoba. Urus cari kiri, ame naon ame rumah tangga tidak kerja. Wah, siapa perempuan akan diambil lincah, mengguri, dia jodoh akan bisa. Itu, ayo lebih paten salah dia akan terus. Itu ayo kerjaan kamu nih. Da urang teh moal ka dieu moal dari nama. Heeh. Kirang. Duh, aya kadongannya kitu. Panon beureuh. Irung bocor. Bibir barusuk. Muling ulah. Bocang wing murah. Tuur maneh nyerocot suku maneh orang leun. Wah, mun geus nyaho deui. Naon mau nanyakeun sakali deui we moal aduh aing mun sompong aya maneh nu siap ngarea mau nanyakeun moal geus nyaho sombong ngalelan ka uwi aya maneh dia mah gelo mau nanyakeun yo moal yo bisa dicari yo ayo
Tulungan mo na Rasul. Oh. Magkarong mo. Ngayaga mo na Rasul. Pedih. Ayo nonton mo na Rasul. Perwitui. Pokoknya mabubukaan yang makilang. Boyo ngomongnya wae. Bobogaan mulai teh kieu, nyambugan yang makieu nya. Oh ingat pacewa yang pilihan.
nepi ka bingan. Kadulur anu parantos curug baraya anu parantos datang nyosan kana pangkir kaula pribadi. Bagea saleh. Kumaha ieu Gusti? Satu kasawa tadi badan tersang Nalendra di negara di Pasebantium. Anu sawalakeun teh nyaeta kapal raja wileh raja urang teh bade minat garwaan deui. Oh ya? Bade nikah? Ya. Alhamdulillah. Iring bingga cenah dipercayaan kieu ge dulu ada aya nikah. Kondisi di sana jaga bicayaan kerjaan. Banyak orang hidup bocor hilir, kalau sih bocor murah, tuh nyerocor syukur orang hilir. Mending satam deh. Itu kesukaan. Gitu lah. Jadi kaurang negara Sakarumambe putri raja negara Cina wea nyatana anu ngaran Dewi Setirani. Aing ngaran Setia gitu mah pasti oge moal syari. Aing tak bisa itu boleh. Di mana wae dan HP teh. Canggih aing mah wea aing sadap. Kuliah aing muda. Pas buat aku mana lawan pasir pasti bakal curi juga. Jadi pasir sebenarnya. Mana saya dari jadi. Itu. Begitu yakin. Ia kepala raja terbiasa diulang margi anu bade angkat teh lintang pisang raja nakonya. Oh ini syariah. Baik. Pati-pati ia menangkan awewe teh hayang menang langsung. Nah, menang rumah awewe teh disebarakeun buat tanah wana panglamar di raja-raja Nuyan. Anjir, mau geus awewe na deui.
Tuh. Beres bermakna pasti di majikan beres ya. Gimana gitu? Mana kita ngomong ke pribadi wae. Sini ingat niru kesa kungkung kupati. Mau apa di manusia muda datang syok rajin ngedodohan pilih-pilih manusia kadang kurang kadang putih. Ingat karena maut nyawa sababnya ini ingat karena maut udah berdiri Jawa kawan. Waduh itu. Kita mau dicobain ngomong aja. Wajah kumaha yo kita ini karena gerak. Iya. Kita mau pergi penguat kosong waduh. Jangan mau serangan sih dong. Kebelaan kajian bayar lu aja sekarang mereka ya hari ini. Tak begitu meminta supaya ngajaga ya harta di bawah kemaran negara nyata ngapi sanggalendra. Bisi ayah siku siung belum gelagakan sana mau ngamuk gajah mata di perjalanan. Marani demi itulah nyata kita ngajaga sanggalendra. Siap sengaja nabi tergering ngopi kunci. Siap mangala. Siap kunci pokoknya. Yo siap buat kita barisan terdepan. Yo siap. Juga akan boleh. Asal aing. Yo dibunuh si koi. Ini asal bina-bina deui. Lai mani muni galak-galak deui na geul terus kita muni asa panas deui teh rangsek pisan. Kena da buktina saya mah kitu kelakuannya. Hayu urang ini. Jadi oke berkeras juga kalahkah lu lah mau nih macam itu ke irahan nepinya pokoknya mati nyalikan ke burungnya khawatir semua ke modal cek aing mah tong hidup mulai nah mending cek urang mah maneh mandi aing rek ngoredan belakangnya rek maju tanya jadi dimana-mana baik rek ngasih pun di rumahnya deui aisyah kain kos naon masih yang puas deui aing ke pos ini aing ke kekayaan deui